Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur aing sadayana. Wilujeng sumping deui di channel YouTube aing nyaeta konten edukatif 8087, tempat di mana maneh bisa nambihan ilmu ku cara anu gaul, enjoy, santuy jeung barokah. Hatur nuhun parantos nongton pokona maneh kabeh baraya aing. Mugia maneh kabeh anu ninggali ieu video sing beunghar loba duitna, dipaparin kasehatan, kabagjaan, kahadean, jeung rizki anu halal tur barokah ku Gusti Allah Nu Maha Kawasa. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tah dulur, ayeuna uing rek nyawalakeun ngeunaan sato anu sok aya di sabudeureun leuweung gunung, malah aya oge di kota-kota jeung tempat wisata. Contona anu keur lalajo video ieu. Coy maneh apal teu monyet? Monyet alias tenyom kaasup kana kulawarga primata anu patula patali pisan jeung kera. Sato ieu kacida cerdasna, sabab mibanda uteuk anu leuwih maju tibatan sato sejen. Kusabab kitu loba monyet dipake dina widang panalungtikan ilmu pangaweuruh. Dina widang biologi, monyet mibanda rupa-rupa jenis, ti monyet anu buntutna panjang, monyet daun, nepi ka lutung jeung surili. Unggal jenis mibanda ciri fisik, habitat, jeung kabiasaan anu beda-beda. Aya nu hirupna di nu tangkal, aya oge anu sok turun ka taneuh pikeun neangan dahareun. Dina widang budaya, monyet sok jadi lambang kajembaran jeung kalincahan. Dina dongeng jeung carita rakyat, contona si kancil jeung monyet, maranehna sok digambarkeun salaku tokoh anu pinter tapi kadang usil. Dina widang lingkungan, monyet mibanda peran penting pikeun nyebarkeun siki pepeulakan. Maranehna ngahakan buah, tuluy sikina sumebar deui di alam, sangkan leuweung tetep hirup jeung lestari. Meunang beja ceuk tinu dipercaya, monyet teh bisa ngarasakeun parobahan alam, misalna bakal datang hujan atawa aya ancaman, biasana maranehna sok rada riweuh. Tina panalungtikan ilmu pangaweuruh, monyet mibanda sistem komunikasi sorangan, make sora jeung gerakan pikeun nyaho bahaya atawa ngajak kelompokna pindah tempat. Dina piwulang kahirupan, monyet ngajarkeun urang supaya kreatif, adaptif, jeung bisa gawe babarengan jeung barudakna dina kelompok. Maranehna hirup sacara sosial, aya struktur kelompok, jeung ngabagi tugas. Aya oge sababaraha fakta unik ngeunaan monyet. Anu kahiji, monyet bisa ngagunakeun batu atawa ranting pikeun nyokot serangga atawa buah anu hese dihontal. Anu kadua, monyet mibanda emutan anu hade pisan, bisa inget tempat dahareun disimpen anu lila pisan. Anu katilu, sababaraha monyet bisa ngartos simbol atawa tanda lamun dilatih. Tah kitu dulur-dulur, sanajan monyet sok disebut usil atawa ngaganggu di tempat wisata, urang tetep kudu ngajaga adab jeung ngahargaan makhluk ciptaan Gusti Allah. Tuluy monyet teh boga peran jeung mangpaat anu penting dina kahirupan manusa jeung alam. Hayu urang leuwih ngahargaan jeung mikanyaah ka sato ieu, sabab sabenerna loba piwulang anu bisa ku urang cokot. Tong hilap like, komen jeung subscribe channel YouTube aing nyaeta konten edukatif 8087, omat bagikeun oge video ieu ka dulur-dulur maneh, barudak maneh, balad-balad maneh, tatangga maneh, jeung baraya maneh supaya leuwih loba anu nyaho mangpaat monyet pikeun kahirupan urang sadaya. Sakitu heula dulur-dulur hatur nuhun parantos lalajo sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.